Ya, kita sampaikan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini sebetulnya ada dua materi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu doa bersama. Doa bersama tadinya akan dipimpin oleh Ridwan Fauzi, tapi sekarang ada penggantinya ya. Oke, satu pengganti nanti namanya teh? Pak Kiki. Oh iya, Pak Kiki ya. Itu yang utamanya kepada teman-teman kita yang alumni yang telah meninggal dunia. Di antaranya kalau yang tahun belakangan ini seperti tahun 2021 ya, itu 2020 2001 itu seperti angkatan 76 itu ada 3 orang. Dalam waktu dekat cuma kemarin 2001 ada 3 orang. Tapi seluruhnya untuk angkatan 76 saja ada 44 orang yang sudah meninggal. Tentu saja seluruh angkatan alumni SMA Negeri 10 Bandung yang meninggal itu sudah ratusan. Jadi satu doa bersama untuk yang meninggal. Yang kedua, doa untuk orang-orang yang sakit gitu. Yang ketiga, untuk kita yang sehat minta lebih disehatkan saja gitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan perkembangan untuk IKA Target Alumni SMA Negeri 10 Bandung, yang konon pada saat ini ya acara atau kegiatan-kegiatan masih ada kendala ya. Oleh karena itu kami memohon kepada semua teman-teman agar kita berkonsentrasi dan juga berkoordinasi dengan teman yang lain untuk memajukan ikatan keluarga alumni SMA Negeri 10 Bandung. Mau tidak mau, karena kita itu berasal, dibesarkan, dan kita menjadi orang atau menjadi karyawan atau menjadi seseorang yang kabarnya sekarang sudah banyak yang hebat, itu jembatannya itu SMA Negeri 10 Bandung. Oleh karena itu SMA Negeri 10 Bandung, saya mohon ya dikembangkan oleh alumninya sendiri. Saya kira itu. Nah, jadi untuk yang berikut nanti setelah berdoa kita yang perlu kembangkan kita dan apa yang ini dikaji bersama. Saya kira itu untuk sementara ya, dan saya mohon kepada teman kita Kiki untuk memimpin doa. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Asep. Sudah banyak memang sahabat kita yang sudah mendahului. Untuk itu mari kita doakan bersama agar mereka yang sudah mendahului kita ada dalam ketenangan dalam kubur. Begitu pula untuk kita yang sehat, semoga tetap disehatkan, dan terutama sekarang Kang Yadi, Ketua Umum IKA, sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan bersama. Namun sebelumnya ya, sekarang kita simak apa yang akan dikemukakan oleh Kang Kiki. Mangga Kang Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. Para bapak atanapi akang sadayana miwah para ibu anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salamin Allah muliakeun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa muwajahah walaupun via media ya, via Zoom, insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, terutami atanapi nikmat yang paling utama, nikmat iman sinareng Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita selalu senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga terpancar curahkan kepada paduka alam Nabi besar, makhluk termulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa menjadi umat yang mampu untuk menjalankan semua syariatnya, insyaallah. Mudah-mudahan wabil khusus angkatan-angkatan ikatan keluarga alumni ya, alumni SMA 10 mudah-mudahan selalu senantiasa mendapatkan bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahasanya gimana bahasa Indonesia campur? Campurnya sepadas bahasa Pajajarana keluar. Iya. Anu sakumaha namanya parantos kauninga khususnya kusim kuring wilujeng ngiring gabung semantawisnya. Tapi insyaallah mudah-mudahan pertemuan tina Jum tiasa pertemuan di darat oge parat dugikeun ka akhirat pamugi aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salaresna anu kanggo urang sadayana memang terjadina pandemi atanapi wabah atanapi balahi, data-data alumni parantos katambi kusimpul hoyong ningali sadayana kumaha nge? Ade gerak. Geser teh. Kang Kiki sorana teu aya. Pangersa Gangguan sinyal. ya ganggu sinyal gitu. Mohon. Pangersa monitor. Pangersa monitor. Luar tuh. Ya, kepecelengkeun sinyal awon. Putus Kang. Ya, Pangersa Putus. putus tapi katanya. satu ulang pangersa. Kedalebat deui. Kedap konfirmasi lah pangersa update konfirmasi. Ya. Ditelepon ya Kang Aep. Siap. Sambil ngantosan ya telepon Kang Hamid 82 katinggalnya paling seger ya ayat 2 ku ayat teh ucu depankeun teh ucu nu geulis Mohon, enggak. Ucu wilujeng sumping. nu gaduh aturan si taspen tah Kang. Oh, mohon. Nah, kita doakan juga Ina Krisnawati dan suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar. Angkatan berapa, Ina? Oh, angkatan 87, ya. Alumni 87.
Ya, beginilah Silakan, Dr. Diki. kalau melalui Zoom ya. Silakan, Dr. Diki. Ada sinyal, tidak ada sinyal ya. Kang Asep, biasanya aku informasi-informasi we baringan tosan Kang Kiki. Gangguan ya? Mohon daripada jempling isiannya ngobrol di pengurus aya naon wae. Di Teh Nina oge pinten. Tiap di mah teu aya nanaon, Pak. Kang Asep, aya? Kang Tom? Ya. Aya obrolin mangga. Tahawain aya obrolin mangga. Beri ngisi, beri ngantosan. Ya. Suantena da kirang ya. Halo, Ya, kumaha? aya jelas. Kirang. Aya jelas. Mangga aya informasi Kadinya naon? jelas, kadieu kirang jelas. Mun sok Kang Asep bilih aya ya informasi di pengurus mangga. Oh. Ya. Teman-teman semua Terputus-putus deui. ini Iya. Aduh. Kang 10 sudah ini di satu itu program unggulan yang belum terlaksana. Program unggulan yang yaitu memberikan beasiswa kepada 30 orang siswa kelas 12 yang direncanakan oleh Pak Ketum itu masing-masing orang itu 2 juta. Nah, pencariannya dihimbau kepada masing-masing ikatal, ke masing-masing ketua angkatan, yaitu untuk menghimbau kepada para donatur yang ingin mengambil salah seorang atau 2 orang atau 3 orang untuk memberikan beasiswa sebagai donaturnya. Dan nanti pada saatnya dia sendiri yang menyampaikan kepada anak atau siswa yang bersangkutan. Ini betul-betul belum ada informasi dari Kang Yadi dan berapa yang terkumpul juga belum jelas. Jadi program ini kalau memang tidak terlaksana pada bulan Juli ini berarti ini sudah satu kegagalan. Ya, satu kegagalan yang harus diperbaiki oleh kita semua. Nah, ini merupakan catatan bahwa ternyata yang dianggap donatur oleh kita termasuk di teman-teman saya juga ini belum menyampaikan menanggapi hal positif untuk memberikan beasiswa. Tapi mereka termasuk angkatan kami masih berkonsentrasi memperhatikan anak-anak teman alumninya sendiri begitu. Nah, ini yang kedua yang ingin cepat diselesaikan
juga ini masih tersendat itu untuk pembangunan gedung atau silaturahim alumni baru lah realisasi 60%, bukan 70%, sekira 60%, dan 40% lagi inilah yang ada kendala juga. Nah, jadi program-program untuk ikatan ini akan berjalan atau rojongan dari teman-teman semua. Nah, yang ketiga menyangkut kepada iuran yang per angkatan yang minimal memang misalnya 500.000, tapi itu untuk angkatan yang lama. Tapi masing-masing semua angkatan dibebankan dalam 1 tahun hanya 1 juta minimalnya. Nah, ini juga belum terrealisasi oleh semua ikatan. Kalau tidak salah dari laporan Pak Aep baru ada berapa Pak Aep? Ada 12 ya? Ada 12 atau 15 yang Mohon sudah jumlahnya berikan iuran per tahun 1 juta. Alhamdulillah angkatan kami tidak mau memberikan yang minimalnya, jadi dilebihkan supaya yang juga itu melebihkan, karena 1 tahun kalau dihitung ya boleh dibilang sedekah atau apa iuran itu 1 tahun dari 1 angkatan 1 juta, perhitungan kami angkatan kami memang enak sih tapi terlalu kecil. Itu. Nah, kalau untuk ikatan saya kira ini juga yakin dengan jumlah yang ada yang memberikan iuran sehingga ini program-program akan tersendat. Saya kira itu yang paling utamanya. Mohon dukungan kepada semua teman-teman. Jadi intinya yang kedua inilah, informasi yang kedua inilah yang memang merupakan hal yang paling krusial. 1, iuran. Yang kedua, tentang pemberian beasiswa. Karena ini sudah akhir Juli dan tidak terlaksana, berarti 1 program itu gagal. Yang ketiga, yaitu tentang gedung yang belum selesai. Jadi kita minta rojongan dari semua, dukungan dari semua, untuk bisa sama-sama menyelesaikan gedung sekretariat. Belum yang lain-lain. Seperti ada toilet yang dulu disumbang oleh angkatan 76, malah sekarang yang nyumbangnya juga sudah meninggal kemarin, tanggal 18. Nah, ini juga perlu direhab. Ya, perlu direhab. Jadi ini juga masih merupakan mungkin langkah kita untuk ke kemajuan alumni SMA Negeri 10 Bandung. Kalau saya sih ingin lebih kepada betul menyumbang sekolah, menyumbang beasiswa ya yang lebih hebat, karena itu akan dirasakan oleh para siswa. Itu akan dirasakan oleh para siswa yang kurang mampu sehingga dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu akan sangat terasa manfaatnya gitu. Ya, semuanya penting, tapi kalau istilahnya sekarang kalau sekretariat memang bisa ditunda. Tapi kalau untuk beasiswa kan agak sulit untuk ditunda, dan apalagi kalau memang uangnya tidak ada, terpaksa harus ditunda. Itu jadi merupakan catatan besar bagi kami Ikatan Alumni SMA Negeri 10 Bandung dalam melaksanakan tidak banyak, hanya 10 program, tapi 1 ini pun kita boleh dibilang untuk sementara ini, untuk sementara itu gagal. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk sama-sama mendukung ngarojong kanu program anu 10 TA. Rupina sakitu untuk sementarisme saya perlu masukan dari semua bagaimana supaya semua yang direncanakan bisa terlaksana. Hatur nuhun peratosanana punten kasuhun billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Kang Kiki sudah bisa masuk lagi, mangga Kang Kiki diteraskan. Masya Allah. Kembali dari awalnya. Hapunten aya kesalahan teknis itu ya. Langsung penginten sekedap sataacan ngadoa simkuring ngadugikeun tadi dina ayat Al-Qur'an Allah paratos ngajelaskeun walikulli ummatin ajal janten setiap jalmi sadayana ge ngagaduhan ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana Allah tos ngerasakeun ajalna bakal tiba bakal terjadi bade enjing bade sonten bade wengi hartosna mah sagala rupi makhluk Allah termasuk kurang sadayana nu ngagaduhan nyawa suatu saat memang bakal pisah sadang ruh. Terlepas aya pandemi, aya wabah ngalangkungan panyawat atanapi henteu sadayana ge tos dibatas disuwa ku Allah. Pertarosanana da sadayana ge tetep daikoh. Upami hartosna daikoh itu bahasana mah ngasaan, ngaraosan. Sadayana ge paham para bapak ibu termasuk simkuring nunamina daikoh nunamina ngarawasan nunamina ngasaan dina tuangan ge biasana mah tara seueur hartosna maot nama sakedap tapi anu lamina mah perjalanan saatos maot. Da sadayana termasuk urang sadayana tapi insyaallah taala keur ka jalmi-jalmi nu takwa keur ka jalmi-jalmi nu mulia jalmi anu ridho kedua hal anu tiasa didugikeun ku simkuring singkata waktos. Urang selaku makhluk Gusti Allah ngagaduhan tugas sareng tanggung jawab. Di antawisna mah tugas sareng tanggung jawab urang sadayana teu aya deui iwalti urang dipiwara ngabdi ka Gusti Allah. Memperbanyak tina kasayaan anu insyaallah kebaikan atanapi kasayaan eta kanggo urang sadayana. Kirang langkung sapertos urang ngadamel sae ka jalmi maka bakal karaos sae nangge ku urang. Teu ayeuna enjingan, teu ayeuna enjing, teu di dunya di akhirat. Tah di antawisna tadi antawisna Gusti Allah ngadamel atanapi kewajiban urang sadayana teh ngabdi ngabakti ka Gusti Allah. Anu dipilarian terlepas para kiai, para santri, mohon maaf para pejabat ataupun para penguasa ataupun pengusaha di dalamnya sadayana oge hidup di dunia mah hoyong bahagia. Takwa Allah ku agama dijelaskeun. Sumberna bahagia teh da aya deui iwalti ayana dina karidoan Gusti Allah. Tah ridho Allah teh ngajantenkeun sumber bahagia. Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Pangapunten ka para akang, teteh atanapi bapak ibu sadayana bahwa sumberna bahagia nu dipilarian ku sadayana makhluk di alam dunia terlepas orang Eropa, orang kota atanapi orang lembur rakyat pejabat sadayana jalma kaya, jalma miskin, sadayana ge hoyong bahagia. Eta bahagia teh dipilarian ku sadayana. Takwa Allah dijelaskan supaya urang ulah salah neangan kabahagiaan nu sabenerna sumber bahagia teh ayana dina karidoan Gusti Allah. Ta Allah bakal ridho ka jalma termasuk ka urang sadayana di mana urang ridho ka Allah. Ridho naon cenah? Dua hal di antawisna hiji cing ridho urang dititah ku Allah, nu kaduana cing ridho urang dicare ku Allah. Jadi hartosna mah ridho diri pribadi diparentah ku Allah, nu kaduana ridho diri pribadi urang dicare ku Allah. Ta urang moal bisa ridho dititah ku Allah jeung moal tiasa ridho dicare ku Allah upami urang teu sieun ku Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Maka insyaallah taala di mana urang ridho dititah ku Allah, ridho dicare ku Allah, maka Allah bakal ridho ka urang. Di mana Allah ridho ka urang, maka kebahagiaan anu bakal karasa ku urang sadayana. Allah nguningakeun dina ayat anu sanesna, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan." Jadi ieu bumi, langit katut sagala rupa eusina termasuk fasilitas sadayana oge didamel teh ku Allah. Keur saha cenah? Lakum keur aranjeun kabeh jalma anu takwa. Walladzi ja'ala lakumul arda. Ta ieu arda bumi jagat katut sagala rupi eusina didamel ku Allah teh lakum keur anjeun anu takwa.
Jadi hakikat nama di mana sadar kadinya jalmi anu teu takwa teh numpang hirup ka jalmi nu takwa. Sabab Allah ngadamel bumi ieu alam dunya rek dititipkeun dipuhapekeun cenah diatur cenah diurus ieu jagat teh ku jalma nu takwa ka Allah. Kumaha cenah Allah ngadamelna ieu bumi dalulan. Ari dalulan teh gampang, modern, cepat, kilat sesuai dengan program, tidak merugikan malah menguntungkan insyaallah. Rupina mah kitu dalulan gampang. Saatosna orang digubrageun ka alam dunya ngagaduhan gelar ngagaduhan titel berawal tina laisal mar'u yuladu aliman. Teu aya hiji jalma nu gubrag lahir ka alam dunya langsung gelar jenderal, langsung gelar koplar atanapi kiai atanapi insinyur. Proses sadayana ge la ta'lamuna syai'a. Teu apal naon bahkan teu apal saha bapa urang nu mana bapa urang teh jeung naon ari ngaran bapa teh. Proses ibu rama di dinya. Dalulan seiring waktu orang jantan insinyur jantan profesor jantan kiai jantan pejabat sadayana butuh proses awalnya terang naon ieu teh didamelkeun urang ku Allah dijieun urang ku Allah dalulan gampang Allah kadamelna saatosna kitu famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi sareng pangapunten kehidupan dunia urang tos dijamin ku Allah bedana panginten di antawisna batur minang mangih dina waktu ayeuna urang minang teu manggihna batur loba meureun urang seetik tapi hartosna mah tos dijamin ku Gusti Allah. Jadi urusan dunia cing yakin urang sadayana diatur ku Allah, diurus ku Allah. Nu teu dijamin ku Allah mah kahirupan akhirat. Wa ilaihin nusur jeung eta jalma termasuk urang sadayana bakal kembali ka Allah. Pertarosanana bade kumaha urang ngawalor pertarosan di hadapan Gusti Allah. Sabara tahun anjeun hirup di alam dunya dibere hirup anjeun ku kami 60 tahun di alam dunya anu 50 tahun anu 80 tahun anu 40 tahun dikamanakeun eta umur teh dipake sabara tahun beurang jeung peutingna 24 jam dipake ngabdi ka kami ibadah atawa henteu atawa hanya sebatas disibukkeun ku masalah ukuran duniawi hungkul kami pangeran anjeun teh kami nu nyieun anjeun teh kami nu ngurus anjeun kami nu ngarizkian anjeun kami nu ngabogaan atawa mere ka anjeun anak aya kana duana aya kana tiluna sebagai pelengkap kebahagiaan dina rumah tangga anjeun tapi kunaon anjeun lalawara ka kami kunaon anjeun tepikeun ka terido dititah ku kami terido dicare ku kami ta urusan dunia mah para sepuh sadayana termasuk simkuring mengingatkan diri nyarira bahwa tos dijamin ku Allah urang hanya upaya urang hanya ikhtiar sadayana tos ditangtoskeun ku Gusti Allah insyaallah taala mudah-mudahan dina sisa yuswa urang sadayana pamugi urang cing dijantenkeun jalmi-jalmi anu takwa jalmi-jalmi anu selalu senantiasa dipaparinan kakiatan ku Allah kanggo ningkatkeun amal ibadah ka Gusti Allah turta urang sadayana pamugi tiasa ngamanfaatkeun tina sisa yuswa ieu anu ageng harapan pada ibu bapa sadayana diri pribadi termasuk para putra putu mantu turunan urang sadaya pamugi sapapaosna aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu diantawisna mah panginten anu patali sinareng kehidupan urang sadayana di alam dunya sakali deui urang sasarengan ngadoa ka Gusti Allah jadi pribadi di tengah-tengah wabah simkuring tiasa ngadugikeun sakendik bahwa di balik balahi di balik bencana di balik wabah ya apapun itu namanya baik wabah atanapi corona atanapi virus cing emut di balik virus ieu di balik wabah ieu di balik musibah ieu tetap aya nu nangtoskeunana nyaeta Gusti Allah sajabina prokes ku urang dijalani secara lahiriah Dungange masker teh selalu cuci tangan. Islam sudah lebih terdahulu ngajarkan kebersihan ka urang sadayana. Urang pasrah semerah ka Gusti Allah. Urang jaga diri pribadi secara prokesna, secara ihtiyat kehati-hatianana, tapi nu utamina mah ieu dina diri urang teh aya jasad, aya ruhani, aya zahir, aya batin. Duanana kedah dijaga, duanana ge meryogikeun kana nutrisi. Dohir panginten ngalangkungan sarapan makan siang makan malam tuang leuweut sanes kantena vitamin ieu mah dina waktu teu damang kamari bahkan karanapan ku simkuring teu damang kamari
asupan gizi teh mah vitamin sanes kantena untuk menjaga imun. Tidak terlepas anu langkung utamina deui keimanan nu aya di urang nu kedah dijaga jeung diraksa. Jadi jasadna urang sehat, batinna ge urang sehat. Teu aya deui kesehatan batin mah dawuh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Teu aya deui iwal ti mengingat Gusti Allah, iwal ti dzikir ka Gusti Allah, iwal ti selalu senantiasa memohon ampunan dosa ke Allah, memohon perlindungan ke Gusti Allah, seueur dikir ka Gusti Allah, maka hate urang sadayana tiasa tenang, ditenangkeun ku Gusti Allah. Muga-muga hate urang sadayana teh cing ngagaduhan hate mutmainnah. Amin. Hate anu tenang, Pak. Di tengah-tengah kasibukan mangga ayeuna urang prokes secara jalur kesehatan, protokol kesehatan, tapi nu utamina urang tetap kedah langkung giat urang zikir ka Allah semet dibatasi ayeuna waktos tapi secara diri pribadi urang kedah langkung giat. Nu terakhirna ti simkuring nu kaalaman ku simkuring kamari kirang langkung 10 dinten 12 dinten bahasana isoman. Para ulama, para aulia mah ti kapungkur keneh isoman teh, tapi sanes isoman tina wabah dunia. Tapi isomanna sanes tina masalah panyawat, tapi ujlahna ngakholwahna menyendirinya teh untuk lebih mendekatkan diri taqarruban ila Allah. Tah karaos ku bapa atanapi ku ibu khususna mah ku simkuring karaos 12 dinten hanya suanten bojo nu ka kuping tapi teu tiasa pernah, suanten murang kalih nu ka kuping teu tiasa pernah. Saupamina bumi urang 2 lantai, urang di lantai kahiji, keluarga urang di lantai kedua. Kumaha karaosna ku urang, sedihna keungna. Tah di akhirat oge sami eta gambaran. Di akhirat oge sami urang bakal dipisahkeun. Dipisahkeunana kunaon di akhirat? Di alam dunya mah tadi ku panyawat. Tong boro mah ayeuna teu ngalayat dina bade ngalayat ge diwagelepan ku urang ku panyakit dicarekna sieun teuing tepa kanu jadi anak, sieun teuing tepa kanu janten bojo, atanapi sieun teuing tepa kanu janten caroge. Tah di akhirat mah bakal pisah sareng bojo, bakal pisah sareng caroge, bakal pisah sareng putra, dipisahkeun teh ku amal. Saupamina henteu sasarangan di alam dunjana midamel kasayaan, sujud sasarangan sareng keluarga, sareng bojo, sareng putra, atanapi sareng caroge, sasarangan sadayana sidqah, sasarangan sadayana tolabul ilmi. Tau pamit sasarangan ibadah, maka di akhiratna jelas eta jalma teh bakal dipisahkeun ku Allah ngalangkungan amal tingkah laku perbuatan waktu di alam dunya. Nu pada akhirna naudzubillahi min dalik. Seorang suami, seorang istri anu banget deudeuh jeung mikanya waktu di alam dunyana saupamina teu sairing dina agama, teu sasarangan ibadah ka Allah, tiasa janten bakal jadi musuh jaga mah dina poe kiamat. Tah keung teuing sieun teuing urang sadayana jeung bojo nu dipikanya ku urang, nu dibelaan lahir batin ku urang, usaha ngipayahan ngabela nu jadi keluarga, putra turunan nu aya di urang lamun teu dididik dina ilmu agama, dunia bakal aya batasna. Semewah apapun dunia tetap bakal dirungkadkeun ku Allah, bakal diruksakeun ku Allah. Da ieu dunia kagungan Gusti Allah, dibuka alam akhirat. Tadina waktu uihna kembalina urang ka alam akhirat, didinya dibukakeun masalah-masalah ibu rama sareng putrana, caroge sareng bojona bakal ditaros hiji-hijina. Ta urang macing dijantenkeun keluarga anu sakinah, keluarga anu barokah, keluarga anu sadar yen diri sebagai makhluk Gusti Allah, anu hina, anu lemah di hadapan Gusti Allah, yang selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sakitu simkuring kumajak panginten ngalangkungan ieu media anu sebatkeun Zoom kana diri pribadi, termasuk pangapunten kepada sepuh sadayana anu tebih di atas simkuring dina pengalaman kehidupanana, urang sasarangan urang tingkatkeun keimanan, katakwaan urang sadayana, urang jaga diri pribadi, keluarga, para putra putu mantu urang sasarangan ngabdi ka Gusti Allah. Pamugi urang tiasa kempel di alam dunya ku kabahagiaan, kembali ke akhirat oge urang sadayana pinuh ku kabahagiaan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Rupina panginten Amin. sareng mukadimah kultum Kang ulah kirang hapunten ti abdi khususna ti Cibaduyut. Siap. Sekap sakitu rupina mah Direkepen. pada dilajang teras kana doa gitu kumaha. Terus Dilajang kana doa we. Mohon
Jadi orang Fatihah ka hiji ka Kanjeng Rasul, Fatihah kadua ka almarhum anu parantos aya datana ieu di simkuring pangintennya. Anu jumlahna 67 panginten. Leres kitu nya 67 nya. 67 anu ka absen. Sumuhun. Sareng anu teu ka absenan ke ku simkuring tiasa dikumkeun wae insyaallah. Ah gitu. Mangga urang kawitan, urang sasanan istighfar bersih mana Allah nu Maha Kawasa, Allah nu Maha Gagah, dunya kagungan Gusti Allah, alam barzah nu Allah, akhirat nu Allah, bojo urang nu Allah, caroge urang nu Allah, putra urang nu Allah, harta banda urang nu Allah. Mung salami ieu dititipkeun ku Allah ka urang pamugi cing tiasa ngajaga ngaraksa jabatan nu aya di urang, ilmu nu aya di urang, harta nu aya di urang, cing aya nilai sae di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Wailar wa khususon dikawit angkatan 69 dugikeun ka angkatan 88. Anu kahiji namina wailar ruhi Dr. Anas Haji Endang Tardi wailar ruhi Sugandi wailar ruhi Idoim Ibrahim bin Arif bin Rabianto wailar Maryadi Haji Yasir bin Jamal wailar Haji Endang Kusnadi bin Tasrif wa ila ruhi ali Saifuddin dan wa ila ruhi Sutrisno angkatan 73 wila hadrati na sokau wila arti Rasman Sujono wila ruhi Entin Rustini binti Tatang Sofiandi wila ruhi Taim Junaidi wila ruhi Tri Joko Prasetyo wila ruhi Agus Nugraha wila ruhi Joko Sulistiono wila ruhi Dedi Hadiati Sutisna bin Acep Sutisna wa ruhi Agus Nugraha wila Agus Aris wila ruhi Cacep Jaya wila ruhi Handono wila ruhi Moyano wila ruhi Tani Moyano wila ruhi Cucu Winiarti wila ruhi Bibin Saipun wila ruhi Tati Susilawati wila ruhi Odin Safirudin bin Arja wila ruhi Neden Bahrudin Haji bin Nasir wila ruhi Iswara Rusniyadi wila ruhi Asab Hikmat wila ruhi Dr. Anas Haji Agus Lianusoro MPD wila ruhi Haji Kaspuan wila ruhi Edi Junaidi Bijaya Zakaria wila ruhi Yosef Dadang Herian wila ruhi Eden Lustiana wila ruhi Eni Roheni wila ruhi Dikirianto wila ruhi Rasudianto Rahmat Kusnadi wila ruhi Hendrianto wila ruhi Dr. Anas Ajat Sudrajat Kurnia wila ruhi Warno wila ruhi Binarti Dewi Wardani wila ruhi Rudi Prianto Binjani Sarjono wila ruhi Hendrianto wila ruhi Alpinudin wila ruhi Sri Budi wila ruhi Esa Sutarsi Wicaksono wila ruhi Ibu Hajalia Agustini wila ruhi Insinyur Sri Yanti binti Rasidi wila ruhi Nur Wahyuni wila Irfan Sumanto wila ruhi Adi Sayogo wila ruhi Yuli Winarti SPD wila ruhi Helen Heriana wila ruhi Haji Wahyu Haryadi Sajana Hukum wila Hotel Nugroho Budi Prasetyo wila ruhi Amira Susanti wila ruhi Nurul Pramudia Stuti wila ruhi Dr. M. Ali Apriansa wila ruhi Epi Sopianti wila ruhi Lina Sintia binti Min Syarifudin wila ruhi Andika Dewantara wila ruhi Dr. Hadian Apriyadi SHMH
wa ila ruhi Sani Sanjaya, wa ila ruhi Reza Sukma Permata Diyarta. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'ala jannata maswahum. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah anu disebatan nembe kusim kuring data nu lebat sareng anu panginten dina emutan sadayana nu sami hadir di dieu disebatan masing-masingna. Muga-muga aranjeunana cing ditampi iman Islamna ku Allah, ditampi amal ibadahna ku Allah, dihapunten tina segala rupi kalepatanna ku Allah, turta diwuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dicaangkeun, dipadangkeun di alam barzahna, turta kenging maghfir Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'ala jannata maswahum. Qaddasallahu sirrahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus Bapak Kang Haji Yadi Rohyadi, angkatan tahun 1974 ya. Anu nuju teu damang ayeuna dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Muga-muga anjeunna cing didamangkeun deui ku Allah. Dipaparinan kegiatan, dipaparinan kemampuan, turta teu damangna teh pamugi cing janten panglebur, panghapus kiparat kana kelepatan anjeunna. Pamugi saenggalna anjeunna cing didamangkeun ku Allah. Allahumma shfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajila la yugadiru saqama khususon. Bapak Haji Yadi Rohi. Muga-muga. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atuh nu utamina deui urang sadaya nu sami hadir khususna di pangkaran urang aya keluarga, para putra putu mantu turunan sareng rekan-rekan urang relasi-relasi nu tiasa gabung pamugi cing dipaparinan kesehatan ku Allah. Amin. Paparinan keselamatan ditebihkeun tina wabah anu terjadi khususna di keluarga urang masing-masing. Umumna mah sadayana kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin cing diselamatkan ku Allah Indonesia, pamugi cing enggal diicalkeun tina balahi-balahi sapatos kieu anu mudah-mudahan sakali deui urang sadayana pamugi cing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun lahir, disehatkeun batin, giat urang dina ibadah, dipapaeun kemudahan dina kasabna, dina sanes kantena anu tujuanana teu aya kajabi bade nyebar luaskeun agama Gusti Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan ilmunya, dengan hartana, ku tanagana, ku pengaruhna sadayana hayu urang sasarengan, urang midamel kasaean, urang tingkatkeun kanggo syiar agama, tapamugi urang sadayana cing dipaparinan kabeungharan manah, kabeungharan ilmu, kabeungharan harta banda, turta dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Istajib du'ana bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kasadayana serta can doa bersama ayeuna simkuring nyuwunkeun sasarangan ngaos surah Al-Ikhlas 3 wangsulan
Neme tos kitu urang angkat panangan urang sadayana raful yadaini, urang memohon bahwa urang lemah, bahwa urang hina di payunan Gusti Allah. Bisa jadi mulia di depan manusia, bisa jadi kita tinggi derajat di payunan jalan, tapi di payunan Gusti Allah wallahu a'lam. Urang tampi, urang rumaos, urang menjalmi lemah, jalmi anu hina di payunan Gusti Allah. Muga-muga urang sadayana cing diangkat derajat martabat ku Allah sadayana. Amin. Amin ya Allah. Urang ngaoskeun surah Al-Ikhlas di luang sulan, terus kitu nembe simkuring ngadoa urang sasarengan diaminan muga-muga ieu berbarengan sareng sah ijabah sakadapri kana asa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وشكرا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لهم. Amin. Almarhum. Kesempatan tadi kurang diberikan karya semua permana adira nadiarta. Mugi-mugi Gusti Allah ngahapunten tina kalapatan anjeunna. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Muga Gusti Allah mikadeudeuh mikanya ka almarhum nu parantos mayunan urang sadayana wa afihim wa afu anhum. Allahumma anjirir rahmah wal maghfirah. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat sareng pangapuntenna khususon ka almarhumah anu parantos disebatan neme. Moga-moga di lungsuran rahmat pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arzuqna tayyiba wasta'milna salihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana salihin. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti pada rezeki anu sae ka abdi sadayana ya Allah. Rezeki anu barokah, rezeki anu halal. Wasta'milna salihah sareng mugi Gusti maparinan ka abdi kana tiasa amal soleh ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana salihin. Mugi Gusti ngajantenkeun pribadi abdi, bojo abdi, caroge abdi, pala putra turunan abdi cing dijantenkeun jalmi-jalmi soleh ya Allah. Mugi Gusti ngahapunten segala rupi kalapatan dosa-dosa abdi, dosa iri abdi, dosa sombong abdi, dosa takabur abdi ya Allah ya Rabbana, dosa lalai abdi dina zikirna ka Gusti pamugi Gusti ngahapunten dina segala rupi kalapatan abdi sadayana sareng maparinan ka abdi sadayana kakiatan kanggo tiasa ngabdi ibadah ka Gusti. Jantankeun abdi jalmi-jalmi soleh ya Allah ya Rabbana, jantankeun keluarga jalmi-jalmi anu ahli ibadah ya Allah.
kengeng kebahagiaan dunia sinerang akhirat ya Allah. Mugi abdi sadayana ditebihkeun tina balahi-balahi ya Allah ya Rabbana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da'i ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Mugi Gusti maparingan panjang yuswa ka abdi dina tiasa ibadahna ka Gusti, jantenkeun abdi keluarga abdi sakinah mawaddah warahmah aya dina husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan para Bapak Ibu sepuh sadayana awasan doa orang sadayana sok sanaos singkat muga-muga diberikan almarhum selamat data sareng aya dina manahna masing-masing pamugi sadayana aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rupina panginten awasan doa cekap sakitu disipuring sakali deui hapunten lahir batin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Kiki anu parantos masih anu jangan sareng mimpin doa kang urang sadayana. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Juga untuk Akang dan Teteh yang sudah hadir, juga yang tidak hadir, pasti saling mendoakan. Semoga doa kita dikabul. Amin. Khusus untuk Akang dan Teteh yang sudah hadir, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Semoga dalam pertemuan ke depan lebih banyak lagi yang bisa hadir. Baik melalui daring ya, dalam jaringan maupun luring ya, luar jaringan alias pependak langsung.